Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana, dulur salembur baraya sanagara, mugia sadayana ayadina kayan sehat walafiat. Urang badai ngadongeng carita pondok silam si janjeng si kardun, judulna sayang manuk. Urang langsung baik der kieu caritana teh. Si kardun jeung si lamsi jan teh keur lempang di hiji leuweung deket pasisian sawah warga desa. Dun, urang suangga yuk kalau yuk kebona Haji Thohir, cek si teh lamsi jan kasih kardun. Bukan aya naon ditu. Urang suang ngala buah dodol eta euy. Haji Thohir geus arasak. Alah, aing ngambung ka deui moy. Sing dibabet pedog. Kamari ga urang menang beja. Si itu tuh. Si Boni. Ieu ngalah eta buah eta usak-asuk kalinya. Di baledog bedog euy. Ah, ulah percaya euy. Eta mah hoak nyingsieunan. Haji Thohir mah bager. Alah, mung aing ah cek si teh kardun. Ih, pokona hayu lah. Ya tuh. Tapi mana tanggung jawabnya? Amun nyawa-nyawa aya ieu Haji Thohir kalinya. Geus tenang, cek si lamsi jan teh. Yo ayeuna sacan urang ka kebon Haji Thohir, urang suang ngala sayang manuk. Aduh, jeung naon euy sayang manuk. Ih, pokona tempo bae. Nya tuh. Tungtung lamah si lamsi jan jeung si kardun teh neangan sayang manuk. Ya, panggih beta sayang manuk piit bondol. Biasana kan dihandap tah. Di tanggal-tanggal nu handap menang bae. Nah, ieu geus menang euy, urang ka ditu yuk. Ya tuh, cek si kardun ngajawab si lamsi jan. Nyampe bae di kebonna Haji Thohir. Tuh deuleu euy. Buahna euy. Bareureum. Karoneng, asak ya. Buah dodol teh atuh. Geus ulah loba-loba. 2 ewang bae. Jeung di dahareun kayak ditu di saung itu macemot. Tuh. Mana yang naik nya lamsi jan? Urang mah teu bisa naik. Ah, sia mah. Geus urang naik cek si lamsi jan teh. Nah, gitu. Nah, sia mah. Trekel bae naik. Keula lamun aya Haji Thohir keprokan urang di luhur. Geus tenang. Si kardun teh. Trekel naik si lamsi jan teh naik kana tangkal buah dodol nu geus arasak teh. Sang celedut be si lamsi jan teh ngala buah sese tah. Wih, ieu mah asak ieu amis ieu asak di luhur mah. Kakarasa ese teh si kardun teh handap keprok pok. Waduh, iya. Waduh, ieu mah Haji Thohir ya sigana mah. Bener bae. Peledak. Pelesat patu tik pelesat. Lok si lamsi teh ngelok. Euy, goblok teh sia. Urang mana sia? Ngalah buah aing teh bebeja sia. Dikadek ku aing.
tihanap teh suara ngekorowok sing horeng bener Haji Tohir datang. Aduh ampun Faji, aduh ampun meleset silam saja teh turun. Aduh punten Faji abdi mah sanes bade ngalabuah ya mah. Iya keur ngala sayang manuk. Iya sayangna ya sing teu percantan mah. Alah si alasan bae. Mana ka dia sayangna? Yuh sing teu percaya mah Pak Haji. Sia awas ya. Wani-wani sia ngalabu aing. Sia suku eta sapat kabeh dua. Aduh. Moal atuh Pak Haji. Paralun aduh ya paralun teuing ya mah. Abdi mah. Ya geus atuh. Urang mana sia? Pan abdi putrana Bapak Bah Jamhuri. Ya tuh hari gitu bah. Geus sia naik deh tuh. Ngalah buah tuh. Sabarese jeung aing. Dah sia tinggal ngalah be 2 ese. Jeung abdi Pak Haji. Yang si Kardun teh di tukangan rurungkun. Itu itu teh rencangan Pak Haji. Aduh. Geus pangalahkeun 2 sewang. Aduh, siapa Haji? Trekel. Terus mung sakitu ieu dongengna nu teu lucu pisan. Urang pungkas ieu dongeng ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceg hanja.